Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana. Mangga urang lajengkeun ieu dongeng si Bopeng dina judul ngalalana. Bagian ka-30 sareng ka-31. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana. Mangga kepala wargi anu nembe gabung di ieu channel ulah hilap ditekan dulu tombol subscribe-nya sareng dinyalakan loncengnya, hatur nuhun. Palawargi mangga urang lajengkeun ieu carios dina bagian ka-30. Wilujeng ngadangukeun. Rakean ngabarakatak mireungeuh aya dua inin-inin. Beuh, luar binasa nini-nini. Teu salah ni eta jubah meuni ipis, jabat teu di calana jero. Katembong meni munuu kawas apem jaba gundul. Nini Rasemi jeung Nini Rasimah asa dipuji, malahan jubahna diangkat. Woi, tobat nini wing teu kiat nenjona hayang utah. Weh, ceuk si rakean bari rek indit. Kurang ajar sia, malahan rek mabur. Nini Rasemi sakilat ngarawel calana rakean, maksudna rek diporosotkeun. Rakean ngepret leungeun Nini Rasemi. Pret, tobat. Nini Rasemi niupan ramo leungeunna. Hati-hati Rasemi. Jelas iya jajaka lain jalma biasa. Nini Rasemi pasang kuda-kuda pancuh. Ilaing can apal saha kami duaan jajaka. Teu penting wing mah. Teu apal oge ka inin-inin cabul. Bisi sia maot penasaran kami duaan. Gelar kami sapasang juri kuris. Rakean kuru mencongkeun biwirna wangun nu ngaledek. Tunda rakean anu rek tarung jeung sapasang juri kuris carioskeun. Kacarios Dewi Salasih barang sadar tina kapiuhana. Salasih diuk dina ranjang bari nanya ka Nyai Kuwu, kamana ari si Bopeng Nyi Kuwu? Nyaeta gelis si Bopeng teh tos indit rek nuju ka Karangsetra. Duh, si Bopeng uing can nganuhunkeun. Cek Salasih bari cengkat tuluy ka jamban. Sarka nu aya di ruang tamu gura-giru keketeyepan ka sisi jamban. Haduh, uing bakal nenjo kaendahan. Cek Sarka bari tuurna noroktok. Gepanona kana lobang bilik ngarenjag Sarka sabab nu keur mandi indungna. Katipu Sarka euy, eta ke ulah tuang toong jang Sarka. Aduh kumaha nih Bang Adi Uyan. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana. Cak dugi ka dieu bagian anu ka 30.
Atur nuhun kasadayana mangga teras dilajengkeun ka bagian anu ka-30 hiji. Mangga wilujeng ngadangukeun dina bagian ka-30 hiji langsung. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana waena mangga urang lajengkeun bagian ka-30 hiji. Tobat nah anu mandi indung uing henteu salah nempok itu uing pan geus sidik tadi nu asup ka jamban Salasih ati Sarka masih dirundung ka bingung gep ti tukang beheungna aya nu nyekek sia tah adol pagawean sia teh ngerakeun kolot si horang nu nyekek Sarka kikuwu jeung Salasih. Sarka reuy pias beungeutna kawirangan kudu jadi bapana. Ampun Bah, cek Sarka bari dongko teu wani neuteup ka kikuwu. Plak plak pipi Sarka dicabok ku kikuwu. Haduh, cek Sarka bari nyekelan pipina. Mabur sia jig montong cicing di imah. Cek kikuwu ambek kacida atas kikuwu cek Salasih bari nyekel pigeulang cek Salasih bari nyekel pigeulang leungeun kikuwu tuluy dituntun ka jero imah. Sarka ngahuleng bari dina hate ngupat kurang ajar Salasih aing dijebak ulah sambat kaniaya Salasih dina hiji waktu ilaing bakal kapimilik ku uing kumaha we carana oge. Cek Sarka bari nguniang cengkat tuluy ngoloyong indit teu puguh jug-jugan bari mawa hate nu gudawang pinuh cecep ka Salasih. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana wanci haneut moyan di wewengkon Karangsetra kawilang endah sora manuk titiran jeung saeran katucang kurileung ngarelak silih tembal kawas nu gumbira mapag waktos. Si Bopeng masih nyalingker dina tangkal kai nyaksian para jago tarung. Luar biasa ilmu rakean uing resep nempo tontonan gratis euy cek gerentes si Bopeng. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana rupina dugi ka dieu bagian anu ka-30 hiji. Palawargi mangga urang sakantenan diteraskeun kana bagian anu ka-32. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana mangga urang teraskeun langsung kana bagian anu ka-32 supados langkung abdol kusabab durasina pendek-pendek. Mangga wilujeng ngadangukeun. Rakean Mandaraka nuker adu hareupan jeung sapasang juri kuris. Dua inin kuring ridho jadi korban aranjeun tapi uing boga syarat. Syarat naon kasep? Cek Nini Rasemi bari panonna neuteup karakean. Syaratna aranjeun duaan kudu kawas widadari. Hahaha. Rakean ngaberakatak wangun ngejek ka sapasang juri kuris. Hayo Rasima, urang peruhkeun ieu jajaka. Urang bawa ka guha Sang Hyang.
tenunggu komando deui sapasang juri kuris nyebrut narajang karakean dina gerakan ilmu silat nu kawilang aneh. Rakean mandarakan narima serangan ti sapasang juri kuris tenang-tenang we. Sajengka deui dua cakaran jeung tajongan rek nepi ka awak rakean sakilat. Rakean ngakiwar dina gerakan kilat. Plos-plos nyaho-nyaho rakean aya di tukangan sapasang juri kuris. Bret-bret dua jubah sapasang juri kuris roek di napas bujurna. Rewas jeung era sapasang juri kuris dua leungeunna nutupan bujurna bari nyarekan karakean. Hehehe. Aduh eta bujur mun alus ieu mah peot jabat tutung kawas bujur seeng cek rakean nyenghel. Rasimah teu bisa dianggap enteng. Rasimah teu bisa dianggap enteng ieu jajaka cek Nini Rasemi bari mere isyarat ka Nini Rasimah. Sapasang juri kuris ngaluarkeun benang alus tina sakuna. Rasakeun sia jajaka moal mampu ilaing narima sanjata ampuh kami. Hehehe. Wing apal eta benang jerat birahi. Gebeg sapasang juri kuris reuas rakean apal kana eta senjata maranehna. Tapi sapasang juri kuris geus teu kawadahan amarahna. Wut benang jerat birahi dialungkeun ka rakean. Dadak-dadak dumadak benang rubah jadi mangrupa jaring nurek ngajaring awak rakean. Hehehe. Enteng senjata nu kieu mah cek rakean bari luncat mundur tuluy ngagorowok. Hiat ajian tameng dewa ruci. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana teu karaosnya bakatku sakedik. Cak dugi ka dieu bagian anu ka 32 tilu bagian tos ka pedarkeun. Hatur nuhun palawargi anu parantos manteng manco satia di channel. Oge ngahaturkeun nuhun ka palawargi anu parantos ngadukung ieu channel. Mudah-mudahan urang sadayana dipasihan kasehatan salawasna amin ya robbal alamin. Mangga diantos di bagian anu ka 33 34 oge 35. Hatur nuhun palawargi mangga wilujeng kantun kasadayana permios.